minha amiga Bruna desce com o dedinho na boca, louca. Oke, balik deui di podcast Ngawadang ya. Bintang tamu poe ieu Ence. Sehat, Cek? Sehat. Oke. Kemana bae ya telokna ya? Di Mabes ya ini mah truk keluar. Marales. Sim hujan oge kurimanya. Heuh pokoknya. Cuacana kieu bae. Ya, hayang nanya ya, ngaran asli Ence sebenarnya saha, Cek? Yang ngaran asli sebenarnya mah Apu Dani Hidayat. Apu Dani Hidayat. Hmm. Bisa di Ence tak kunaon? Ya tileutik sih di ence-ence mah maksudna di keleutik ya disebut ence gitu. Jadi jarang anu manggil Apu teh. Kabeh baraha bersaudara. Kabeh Anak mih sabaraha? opat. Opat. Nya. Ence nu 5 meureun. 5. Sigana mah 5. 5 nya. Oh, Ence boga deui adi kan? Iya. Bikang kabeh sih. Kakak-kakak ge anak laki hiji-hijina. Oke. Pertama Ence asup Ngawadang TV. Kunaon, Ence? Karena diajak, apa karena tertarik, apa kumaha ya? Ya ngarep diajak mah henteu nya pada tertarik gitu. Kan pertama sok di sisi jalan teh nya jeung dak leutik. Nya, pertamanya di sisi Sok jalan. di sisi jalan teh kan sok di warung teh. Hmm. Ceng teh eta kumpul-kumpul karena naon? Kan teh nyamperkeun teh nya. Karena ceng tanya nyin film. Ceng iluan kan nya. Ingat tetap pas film nanti Ence? Pas Film, pertama main. pertama main film nu budak leutik dulu teh perang sama. Nu pas ceng ngajaber Doni doang teh. 5 detik dong berenya. Oh 5 detik baru terakhir eta ge. Oke. Terus film nu paling berkesan ya Cek Ence ya. Film paling seru Cek Ence ya. Film mana eta? Anu paling seru mungkin eta dong teh tuyul teh pas ente jadi tuyul. Tuyul. Nya bae beuh eta geus. Asli teh mah emang loba sih nongton eta. Kisina masyaallah bae. Sok dilele Cek ke budak. Hah? Sok dilele Cek. Nya sok sih lamun budak laleutik nu sok neureung Ngawadang TV teh mah sok panggih di jalan apa naon. Wih tuyul cenah. Kan izin teh kana cenah. Terus ya rencana kaharepna maksudna Ence hayang nyeun ya kaharepna deui ya. Hareupeuna Hayang nyeun konten naon gitu. Nu deket-deket bae ya. Kira-kira maksudna rencana ke depanna. nya hayangna mah nyeun jogedan teh tah sisi jalan teh. Joget deui. Kuat mental kuat. Kuat mental mah kagok izin soalna. Berarti ayeuna mun teu nyeun video gitu keseharian Keseharian paling ge ulin dahar minta duit ke indung gitulah beban keluarganya umeureun. Sarabaya. Ipuh gawe ge keur kuari magarati dengan pagawean ge. Tapi geus boga-boga can koreng. Hah? Apa rungkad di percintaan ya? Rungkad pokona mah geus jelas ya. Cintaan. Sabodol habandek nek ada ka hayu ndek ngajauh hayu keur kuari. Bikang hayu. Aya eta teh. Nase ceritanya paling berkesan pas bobogohan maksudna pernah diselingkuhkeun apa kumaha gitu. Lu atuh diselingkuhkeun mah purug. Gitulah sok nenggel keur bobogohan geus mujina ngeunaheun-ngeunaheunna teh nya. Eueuh halangan gitu. Bobogohan geus lila kadang selingkuhkeun. Eta nu tambah nyeri hatena jeung keluargana geus akrab gitu. Nyorang meureun. Tapi nyorang maksudna ku babaturan cokot. Babaturan. Oh nya purug. Sok nyokotan sesance bae eta babaturan. Ku anehna mah. Oh babaturan kuari mah teu leuneuh. Arek urut babaturan arek nanaon ge. Cek mahena geulis bikang ngadaekeun mah teu digas ge. Hal nya maksudna goreng bae kadeu na urut babaturan mah gitu kan. Ku batur aya bae omongan. Omongan bae teh. Tapi maksudna Ence teu mempermasalahkan kan maksudna geus lah nunggus mah gitu. Maksudna teu diperpanjangan. Untuk misalnya Ence gelutan dia kueh henteu kan. Naon isin amat gelut gara-gara bikang mah Kadinya naon. sabodola betam bikang nadaekeun nya sok geura bae. Kumaha Cek Ence ya? Acara ieu maksudna menarik teh gitu. Pasaranan ya Acara ieu ya gitu. nya menarik sih. Pada eueuh teuing konten begitu ya. Pada eueuh konten. Gratis sih maksudna ayeuna geus soalnya geus
harese gitunya perpulnanya. Harese korima kompan geus bara karnal cinta-cintaan keluarga kabogoh gitu. Oh ripuh. Komunitas sekolah mulai aktif. Nusak unsara kola model seding tuh kan arah gitu sekolahnya. Masih sok hobi eta nyala balap. Stelok kari mah. Dipikir-pikir nih gitu babalapan, tung-tung. Maralas. Tapi masih senang kan maksudnya ngamodif motor masih senang kan? Masih seneng eta. Pernah duit nama? Eta tah kendalana duit. Karena eta kan maksudnya bisa deh ya, maksudnya geus teu eta kurang bisa dijual deui kan ya. Si variasinya. Variasinya. Main masyaallah kita tuh. Masyaallah JB bae. Bahaya sampai JB mah. Seret kena rezeki. Balik deh ya ke konten deh ya. Ence paling senang eta dina film dihijikeun jeung sace. Maksudnya ya dina adegan nya. Ence dihijikeun ya, poa ya. Paling senang jeung saha tah dina budak eta? Jeung Rian sih. Jeung Rian. Kumaha tah momen seru apa kumaha? Seru teh kocak bae teh jeung Rian mah. Jadi najan teu dibere eta kitu nya, omongan tina oman teh kan. Sok panggih bae teh ngobrol. Sefrekuensi lah pokoknya lamun eta mah. Lamun jeung tuh loba salah. Lelet itu mah. Loba salah. Itu bener ge maksudna sin tuh manjin bener-bener misalkan ya sina adegan serius nya. Sok nyin urangna teh hayang seuri bae teh ya. Nya hayang seuri bae itu mah. Cuk mainna teh lucu ge cek urang nu eta mah lucu bae. Can aya rencana ngajak Bikang deh cek. Biasana ya teh bae Bikang. Aya rencana mun ieu kontenna di cenah aya gitu. Anu jogedan teh. Maksudna film. Enggak jeung film gitu tah. Loba sok aya bae nu nanya mah lamun ngabagikeun link teh nya. Hangiluan cek ngomongna. Nya ke kunci di kabaran cek. Can aya tanah, can aya kontenna. Tapi kadang-kadang etanya hayang iluan gitu, hayang iluan gitu. Tapi pas diajak izin cenah di kamera. Puru gitu nu garis tah. Jadi maksudnya kumaha gitu nya hayang iluan tapi izin di kamera. Segitu bae meureun. Di tempat ge ala kadarna bae cek. Cek lain kutu hayang ya di studio bagus tuh ya. Oh, ripuh. Gati sih nya sebenarnya mah di dieu ge parawan lo banyak. Mun padu-padu daek nyin film gitu lah. Viewers mah pasti terena ya. Iya, orang kopi eta jarang daek. Jarang Bikang teh. Mana izin. Izin bae. Hai parah Bikang garlis di kopi mah, sumpah. Coba nih ka dieu ulin. Kadi ge ulin ge. Itu bisnis sekalian hayang neuleun, ngawadang TV gitu nya. Tah nya. Mungkin segitu banyak orang ngobrol-ngobrol sinjana nya. Sebenarnya masih panjang kene cek. Cuman bisa barusaneun gitulah. Ngarang-ngarang penonton. Artis lain bernek naon cen orang ditontonan kieu. Cuaca geus mendung ya, hujan ya mulai lagi. Sing hujan nya. Segitu banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.